Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ja'ani Jibril alaihi salam pada nisfi Sya'ban. Tanggung dipayun hirang sami-sami nyadakan puji sirang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam hirang selalu bahkan kajian dan alam wasdana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkatut kepada sahabat para tabi'in atba tabi'at ulama syuhada salihin, katut ke orang sadayana mugi orang sadayana singkai sabar nyuati kanjeng Rasulullah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah para jamaah sadayana orang teras kena ngawas tawasul, kena ngawas hadiah insyaallah. Mudah-mudahan orang sadayana tidak isa'ah supaya dinakrikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kurang rese tidak zikir di sajatina. InsyaAllah mudah-mudahan orang sadayana ingin kebarukahan kena awsan orang sadayana, termasuk mudah-mudahan orang sadayana sedikit berkerja dengan takwa Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana, alhamdulillah kurang nyata dikersakan ku Allah jadi karena ini sasi Sya'ban. InsyaAllah pembahasan bila khusus ayana orang dengan terkawin kina masalah di fadilah syahr Sya'ban mu'azzam, bila keunggulan bila bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya para jamaah sadayana bulan luar biasa istimewanya. Di mana dia bulan teh para jamaah sadayana nupinuh ku kahadian, pinuh ku pahala, sehingga ia bulan Sya'ban teh tangguhikeun ku urang nyata dilewati ku sia-sia. Sehingga ia bulan Sya'ban teh nyata ngajadikeun hiji anu kedah kurang diunggulkeun dina perkara ibadah. Jadi lamun jelema nyanyakeun dina bulan Sya'ban maka bakal sia-sia dina bulan Ramadan. Lamun jelema sungguh-sungguh ibadah di bulan Sya'ban bakal sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Lamun ayeuna urang luha leha kitu tah. Kayak Ramadan kayak gitu deh. Gitu tah. Manfaatkeun kurang. Manfaatkeun. Sehingga para jamaah sadayana dina bulan Sya'ban teh akhrajal muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam ja'alallahu rahmatan atabi'in. Bahkan dina kitab Al-Dunyah mah diriwayatkeun para jamaah sadayana dina urang nyata dina bulan Sya'ban teh, ieu bulan Sya'ban teh para jamaah sadayana dugikeun ka eta jalmi teh seueur para jamaah sadayana nu dihampura ku Allah.
bahkan para jamaah sadayana dina ieu bulan Sa'ban teh jalmi nu maot nu disiksa ku Allah eta dimerdekakan, dibebaskan tina senerakan insyaallah nikmatnya dibebaskan, terbebas di bulan Sa'ban luar biasa. Sehingga bulan Sa'ban teh fardhu Sya'ban ala syairi syuhur kafadli ala syairi anbiya. Dina bulan Sa'ban teh nyata keunggulan bulan Sa'ban teh unggulna bulan Sa'ban teh sapertikeun kafadli ala syairi anbiya. Unggulna Kangjeng Rasul, unggulna Kangjeng Nabi Muhammad eta ngunggulan ti para nabi nusanes. Matakan lain kira bulan Sa'ban unggul tadi. Sehingga dina bulan Sa'ban teh aya nu disebatna para jamaah sadayana bulan nisfu Sa'ban. Jadi aya nisfu Sa'ban. Ngan aya nisfu Sa'ban awal, aya nisfu Sa'ban akhir. Urang mah biasana nisfu Sa'ban awal maleman 15. Maleman 15 insyaallah bertepatan dina dinten Senin enjing wengi Salasa. Berarti wengi Salasa ini mah urang ngajina ketika subuh. Ketika subuh itu ngajina teh urang. Ai kuat mah. Ngan bawa kasur jeung anggal. Jadi orang harus berjamaah gitu. Tadi kan gitu ya. Sabab dia para jamaah sadayana, sabab dauhan Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul para jamaah sadayana man ahya kita. Cek Kangjeng Rasul teh sasa jelema anu ngahirup-hirup. Ngahirup-hirup tina petingan nisfu Sa'ban. Emang tangan dina ya. Jelema nu ngairup-irup kana wengian nisfu Sa'ban para jamaah sadayana lam yamut qalbuhu. Ke di mana para jamaah sadayana lamun jelema nu ngahirup-hirup dina pentingan nisfu Sa'ban maka moal dimautkeun hatena. Moal dipaekeun ka hatena teh. Jadi hatena teh hirup gitu. Terus hirup. Sabab lamun jelema pae hatena riweuh. Riweuh. Mobil ge lamun paeh mobil riweuh. Mobil paeh ya, mobil na mesinna riweuh. Jelema lamun paeh hatena riweuh. Nu riweuh teh ternyata nu paraeh hatena. Gitu teh. Urang yang jawab para jamaah sadayana. Jelema nu ciri dina sakumaha paeh hatena teh ternyata geuninganan jelema lamun jelema daek maksiat eta teh geuning paeh hatena. Paeh. Hatena teh paeh. Gitu. Jelema lamun daek kalajau geuning eta teh keur paeh hatena. Paeh ka hatena teh. Kieu tadi. Paeh. Jelema anu mabok teh ternyata paeh hatena teh. Paeh kalatan. Termasuk eta jelema para jamaah sadayana anu ngalakukeun kadzaliman jeung sajadina anu perkara-perkara nu dilarang ku Allah eta teh paeh hatena. Paeh matakan jelema para jamaah sadayana lamun paeh hatena riweuh lengke. Riweuh. Nah, dia dina wengian nisfu Sa'ban bakal dihirupkeun ku Allah lamun eta jelema ngahirup-hirup
dina wengian eta bulan Sa'ban, dina wengian nisfu Sa'ban, maka bakal moal maut hatena. Ija matatul qulub, di mana batur mah pararai hatena. Gusti baru. Karena urang sing daek lah ketingatan wayang. Di dia para jamaah sadayana waqala alaihi salatu wassalam ti Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, datang malaikat Jibril dina wengian nisfu Sya'ban. Jadi Kanjeng Rasul teh kaseman kadatangan ku malaikat Jibril. Insyaallah bagiannya kedatangan malaikat Jibril. Urang mah datang teh kadang-kadang meminjam duit, kadang-kadang meminjam duit gitu. Kadang-kadang nu nagih, kadang-kadang nu nagih. Katakan cenah kieu para Jawa sadayana jelema lamun jelema kadatangan nu ahli soleh asok mantak mentreun kana hate teh gitu. Matakan kudu daek lamun disemahan ku kiai atawa ku ustad kudu daek tadi. Kudu daek karena teh mantak tentrem. Untuk mata kriweuh tentrem ngajadikeun ka tentreman. Urang kalau mun aya ustad datang ka imam geus moal tadi ya pasti dek minta kopi. Aja ngerokok sakompin tau itu tuh kela-kelaan dadaan. Urang geus pusing asa ngadeng ustad di setengah hasil tuh. Kecuali anu sakuku. Wah, ieu bisnis gol ya karek urang bunga kieu nya. Kadatangan kudu beunghar satu kali tidak geus kieu tadi. Para lubagja kadatangan ku ahli-ahli sholihin. Gusti lalu bagian kita wala. Nah, tani Jibril tani sini Sya'ban, Kanjeng Rasul nyata kadatangan malaikat Jibril dina petingan nisfu Sya'ban. Wa qala ngadawuh eta malaikat Jibril, ya Muhammad, hadi lailatun tuqtau fi abwabus sama wa abwabur rahmah. Cek malaikat Jibril, hai Muhammad, ieu teh petingan di mana dibukakeun panto langit. Masyaallah, panto langit buka eta peuting apa? Panto langit buka. Mun kita percaya urang teh peuting eta tinggal di kaluhur. Tinggal eta dibukakeun ku Allah tah. Dibukakeun panto langit. Wa babur rahmah jeung dibukakeun panto rahmat. Masyaallah. Ka panto rahmat para jamaah sadayana dibukakeun. Kanjeng malaikat Jibril taqum wa sholli warfa rasaka wa yadaika ila samaa. Muhammad udang anjeun. Wa sholli jeung salat anjeun warfa rasaka jeung angkat masaka anjeun. Wa yadaika ila samaa warfa rasaka wa yadaika jeung leungeun anjeun ila samai ka langit. Masyaallah. Matakan peuting eta mah urang kudu loba ngadoa. Ngadoa ka peuting eta. Ira cenah berarti ke dina Senin maghrib ba'da maghrib urang tidinya lah urang biasana urang sok ngalakukeun naon anu geus diparentahkeun ku Kanjeng Rasul nyata diparentahkeun urang sing loba babacaan zikir termasuk naon nu paling pentingna urang maca Yasin. Yasin tah yakin urang maca Yasin ngantong salah urang begitu maca Yasin marawa atuh marawa leupeut cinta kawasija mawa kadaharan. Masyaallah pengimatnya nyimat urang maca Yasin para balik kana maca Yasina kilu balikan sabalik urang niatan tah sabalik niatan ku urang kitu mugi Gusti sing dipanjangkeun umur urang sadayana pikeun ibadah ka Allah kitu tah nyata ada sing balik nu kadua balikna ngadoa deui ka Allah mugi Gusti sing dipasihan rezeki anu seueur tur barokah pikeun ibadah ka Gusti ngadoa tah
Yasin kedua baliknya ngadoa orang. Begitu nu katiluna maca Yasin nu katilu ngadoa deui urang ngadoa supaya tetepkeun iman Islam, dikuatkeun urang iman Islam urang, dugikeun ka maotna maot husnul khotimah mawa iman Islam eta tah. Baca kurang Yasin datang membaca Yasin makun dek di masjid bangga kurang dek di imah gitu yang penting baca Yasin. Umaunya tuh bisa baca Yasin, lamun tuh bisa baca Yasin baca kulhu wae, baca kulhu loba tuh baca kulhu nak baca kulhu 210 kali. Baca kulhu tak Paras baca Yasin bisa tuh Paras? Baca Yasin bisa tuh? Itu kulhu? Itu kene wae? Waduh, itu mah hampir gocek ya makan kita. Baca kurang tah 210. Oh, 210. Wah, ini cuma satu kecil nggak punya. Terus waduh-waduhan air limpah yang 500. Ayo mah 210 terus enggak. 210 tah. Aku riweuh kene dikilu teh make kulumah riweuh. Duit ge masal balelo kene hari baca kulumah. Ganti kurang ke istighfar. Coba ke istighfar takut ingat. Sabaraha urang maca istighfar? Teu loba ieu 10.000 kali. 10.000. Sesanggup kene cabokan. Ngomong jelema aja. Penting kata sampean lah. Oh, istighfar ta, astagfirullahaladzim, 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 mesti dan baca Quran penting kata. Nikmatnya orang alhamdulillah di pasien susah nih orang. Kunaon cenah orang dirinya baca Yasin jeung sajabina sabab biar Allah amalul ibadi kulliha. Biar Allah amalul ibadi kulliha sehingga Allah ngangkat sakabe hamba, sakabe amal hamba teh diangkat dirinya, teh diangkat. Urang teh distorkeun tah buku amal teh tah. Maka kan tingginya urang sing loba istighfar, loba syahadat, kitu tah. Baca Yasin, baca kulhu, kurang tah. Aoskeun kurang dirinya. Supaya naon? Supaya di ujung coret amal buku urang supaya alus tah. Masya Allah. Si lalu harus tahu puasa orangnya puasa ya. Harus tahu gagah dina eta bulan diangkat tak Allah sakabe amalna ditutup tak buku ganti buku nu anyar. Masya Allah. Baca kurang bareng Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lanal mursalin kita kan mesti bari orang ningalikeun nyata ningali kue loba kita tah dimatnya dahar barang sanggeus beres maca Yasin pan capek langsung urang kirinya barang dahar babarengan. Masya Allah nikmat. Nah, ya Kangjeng Rasul diparentahkeun ku malaikat Jibril bahwa dina eta peutingan Nusa Banteh dibukakeun nyata pintu langit dan pintu rahmat Allah. Eta cek malaikat Jibril nyata diparentahkeun deui Kangjeng Rasul supaya ngangkatkeun pandanganna ka langit. Fakultu ya Jibril maha dilailah malaikat Jibril cek Kanjeng Rasul ieu teh pentingan naon malaikat Jibril. Faqala hadi lailah yuftahu fiha salasami'atin babin minar rahmah bahwa dina peuting ieu nyata dibukakeun 300 panto rahmat Allah. 300 panto rahmat. Masya Allah. Jelema lamun menang rahmat Allah geus ngeunaheun upaya nangis ngeunaheun dan rahmat Allah. Nikmat jelema lamun menang rahmat Allah bakal nikmat dina hirupna. Bismillah gagal dia bakal menang kayak gitu. Begitu dirinya cek malaikat Jibril fayaghfirullah ta'ala li
jami'i man la yusyrik billahi syai'a. Allah ngahampura ka sakabeh dosana jelema man la yusyriku billahi syai'a, terkecuali jelema nu musyrik ka Allah. Lamun jelema nu musyrik ka Allah eta penting eta teu meunang hampura ti Allah. Nu musyrik ka pasti usih hati-hati kah. Ayo coba ubah jelema musyrik ene ieu make musyrik kan kade nyakutukeun Allah ngaduakeun Allah. Sing hati-hati loba musyrik. Aya musyrik jahar, aya musyrik khafid, loba. Ieu bahaya kada musyrik kade. Inna syirka la zulmul azim kade. Musyrik mah pang gede-gedena dosa. Hati-hati. Urang nyata termasuk naon, termasuk jelema ngaduakeun ngapercayai bahwa aya nu ngagadoan kakuatan salian Allah. Eta geus ngaduakeun Allah. Musyrik kada sing hati-hati. Sing hati-hati. Matakan urang lamun mundek naon-naon ge tetep dina manah mah dina manah tetep kudu sadayana ge ti Gusti Allah. Cager jelema gering dicagerkeun eta cager ti Allah. Cager ke ku Allah. Dicagerkeun. Urang usaha capek menang rezeki ti Allah kan. Ulah nepikeun ka bahasa aya bahasa-bahasa anu memang bahwa geuning ieu nu nyageurkeun teh geuningan ngaleungitkeun ka Gusti Allah. Nah, berarti geus ngaduakeun Gusti Allah atuh musyrik. Hati-hati. Hati-hati awas musyrik teh loba kan. Begitu jelema musyrik penting eta maka teu meunang ampunan ti Allah illa man kana sahiran. Dia diistisna ieu. Termasuk kecuali makana sahiran jelema anu ngabogaan sihir. Jadi jelema anu ngabogaan sihir penting eta ditobat ka Allah dina sihirna eta teu meunang ampunan ti Allah. Cuman urang para jamaah sadayana bahaya kada sihir teh. Bahaya. Nah, lamun urang hayang nyaho dina sihir teh nyata haram hukumna. Haram. Di sihir mah haram hukumna. Haram. Urang lamun hayang nyaho dina sihir teh nyata sihir aya 10. Hiji sihir simia. Di sihir simia kan. Mana sihir simia? Sihir simia mah anu menangkeun khawarikna teh ku jalan khosyah. Khosyah naon? Khasiat tina taneuh atanapi tina batu. Urang boga batu ya, gitu boga batu. Eta batu teh aneh, lamun urang nyekelang eta teh aya aneh tah. Aneh gitu. Aya warik, aya keanehan. Ya lamun cara make batu eta orang bisa ngapung gitu nya. Atanapi urang kok jadi laku kieu ya. Gitu, make batu eta jadi laku ya. Jadi raresepeun ini gitu. Atau nanti kalau pakai batu itu laku dagang deh, gitu ya. Kalau udah pakai batu mah apa tuh gitu, awas gede dagang. Tidak tanah tidak masuk kan dah sihir simia. Anu kaduana sihir teh sihir simia, ai sihir simia mah nareka teh warikna make perjalanan bentang. Ieu mah tina perjalanan anak tina perjalanan bentang di langit sehingga eta bentang teh dihitung nganyahukeun kana zaman ti kahareupeun
jeung nyaho kana hate batur tah. Nyaho. Seperti kumaha ayeuna modelna? Sapertikeun zodiak kan. Zodiak. Ieu generasi-generasi urang ieu geus dikacaukeun itu sihir ya. Zodiak aya Agustus kitu nya. Aya September gitu, Desember gitu tah. Aya naon ngaran teh? Scorpio. Maksudin berarti betul. Ada koran. Aya Virgo. lupa tah. Zodiak teh aya Mini naon ngaran teh? Gemini. Begitu bener nyaho nawarin betul. Virgo. Sempat kami namanya. Masuk pakai sihir mah eta. Sihir bener emang. Ya bener perjalanan bentang anu nganyahokeun pikaharu. Sihir tah ngan asuka sihir Hindia. Atarapi nganyahokeun kana hate batur. Pelantaran ilmu nujum. Ilmu nujum. Lain kiranya memang ayeuna sudah jarang boga ilmu nujum. Jarang ilmu nujum lain kira. Tembus kana manah nganyahokeun kana sagala rupana. Ilmu nujum. Atanapi narekan huarita teh ku khasiat sato atanapi hewan seperti kumaha seperti jelema boga kada cagakan buntut kada cagakan sihir kada nulis tiara kada paras boga teu buntut kada cagak hah kada cagakan paras kada cagakan teh paras itu, ayo betul kan malah. Kada cagak tawa, aduh, mesti dah ya. Kalau mau ayah kada cagak atau nanti cagakan ya. Kada cagak, hewan. Kada cagakan biasanya lamun jelema boga kada cagak gitu, cagakan. Butut tahu sudah. Kita lamun kana main menang wae itu. Menang wae. Jadi kade eta sihir Hindia. Mareangan ngajakan gitu jangan cagakan. Mareangan. Kade eta sihir sing hati-hati. Sihir makin itu. Nah, eta teh nyata kada cagakan buntutna gitu. Atalapi titiran berebututna gitu eta hukum dina larekanana haram ngaranna sihir ya larekanana haram loba dina dina hewan-hewan kan nah hewan-hewan jadi lamun aya hewan-hewan aneh seperti tarangan gitu ya, aneh tarangan, gitu tarangan. Para kenal tak? Pakai anu jin anu sih. Nah, nukatilu nasir teh aya di sihir hindi mah menangkeun khawarikna tinu jauh seperti kieu. Sihir ini mah urang seperti kenyataan bobonekaan, puputrian, gitu tah, dijauhan, gitu dijauhan, begitu dijauhan, hayang kurang dicolok, karasa tah nyerina, hajar mana? Tapi kurang dicekek, karasa asa dicekek nata, gitu. Dijauhan, tapi ditonjok kurang, tonjoknya boneka nak kurang dia, karasa hajar mana? Tah model gitulah disebut sihir Hindi kurang malah menyewa santet penyakit itu kitu tah itu bukan itu tah kan luhur menyankeun gitu ya geus lagi sing hati-hati tah sihir kitu tah bahaya sihir mesti nah sihir nyata anu kaopat nama sihir Yamani mah eta mah gambar-gambar hewan anu digunakeun siga eta gambar teh bagian-bagian badan anu dikhianat kumayanana seperti kieu lamun jarak jamaah naon kitu
dina sakumaha ngagambar awakna kitu dek hianat tinaon kitu teh nimbulkeun kasangsaraan kana ka batin bahaya kan nu kalimana masir teh sir tilasimah tir kasulama eta menang ku ari kelil adat teh make coret-coret tulisan anu teu aya maknaan coret ye bawa kemana itu lamun maneh ieu mawa ieu coret-coret pokona main bakal menang main bola ge bakal menang gitu dicoretan tapi artian nyoretanana coretan set geus geus we maneh bakal menang main bola ieu nah sihir kilasimat sihir kilasim nu kitu teh jadi sihir kilasim jadi orang sing hati-hati Atanapi ngaran-ngaran bahasa ajam tapi maknana tetap teu paham tetap bahasa ajam tapi teu paham kurang tetap sihir tah eta ngaranna sihir tilasim gitu muka dengan nasir teh siroki aya siroki mah eta anu haram jampe jang jauhkan anu eusina lain doa lain sesebutan anu aya berkah siroki sing hati-hati ieu mah jampe jang jauhkan anu eusina lain doa lain doa termasuk lain sebutan-sebutan anu aya berkahan kan mantakan lamun urang dina janjawakan sing hati-hati tanya heula urang gitu urang eta hayang dijampe bah dina dia doa naon bah janjawakan apa keur tukang boe janjawakan itu coba petakeun heula bah kumaha ieu maksudna janjawakanna dipetakeun dah. Tanya kurang naon artina bah? Lamun abahna teu nyahoeun. Harti bisa jaba teuing teu nyaho ieu. Nah, eta sihir tah. Kira. Kemudian kesina lain doa jeung lain sebutan-sebutan aya berkah. Sihir. Bari urang lobanya ahli-ahli jangjawakan gitu. Dan ngerti jangjawakan apa? Buhun. Buhun ya istri, dan kade sing hati-hati sih kabahat. Sing hati-hati. Lu juga mau buka jampe gitu ya jampe, jelas jampe hafal. Gitu. Komo anu jorok jampe gini ya. Jorok sok aya gini aya bahasa. Dudul pet, begitu ya. Gundul ngepet gitu. Begitu tadinya tapi aneh. Tapi bisa cager tadi lamun geuning. Cik urang doa teh bapur. Dulur pet anu gundul kopet. Teka hati cik urang. Itu non maknana doa lain gitu. Anu aya ge eta mah meureunang keur ngalelewekeun gitu. Eta mah anu gundul kopet teh keur nyece maksudna. Tapi kok eta doa pan lain doa. Lain doa. Terus lain kalimat aya berkahan. Tapi lamun dipacakeun kanu riet sirah geuning ya. Kanu riet sirah kanu hareeng cager teh. Eta sirok kita lawan itu masalahnya. Kita lebih kaget dari hati-hati kan lagi. Allahu Akbar sirok kita kadek ku urang masuk aya bahasa punten dimasuk aya bahasa kieu. Loba nu digunakeun di urang sok aya bahasa cenah yen cai tiisna yen ke ngarapikeun supaya nu maot teh supaya tentrem cenah kitu diuruskeun ku urang anu ngurusna tara salat nu ngurusna tara salat ngomongna dek nguruskeun anu paeh dek kumaha nguruskeun atuh bungeun nu paeh teh deketan guru salat bungeun gitu urang mah deketan paras emang baik gitu.
Sholat. Kayak gitu aja. Cuma sakit aja wajib berges ngengkeng wae kakula dambung aja para soalnya kan aya setrum. Di setrumna tegeran hawana panas dengan para saudara. Ya. Geus dah ya. Eta kitu tah sih. Urang namun ningali pada zaman sadayana yes sihirok itu ternyata loba anu memang rata-rata jelema boga eta jampet teh di kolotna turun temurun kada sing hati-hati. Lamun urang nyaritakeun dina masalah si Rocky ya. Dia fenomenana loba di mana. Anu jelema kan rata-rata lamun cara dinanyeun anu boga kebijakan dinanyeun ancak saha. Ahli naon eta? Ahli buku. Anu kita nyeun ancak ka sawah. Tah saha eta? Kabuhon kene wae. Ya. Terus anu kita urangin pandaringan saha eta? Buhun kene wae. Beunang kitu atuh mangga teh teuing anu sakira-kirana eta aya doa jeung aya keberkahan pasti jadi masalah. Ngan ulah seteh ngaitikotin kade seperti jelema kieu. Jelema begitu dek karyan ngancak kadinya neangan tempat-tempat khusus anu matak pikeun. Diteunna ancak dirinya tah. Ancak berarti kan eta batur setan ngaranna. Cek setan teh pan mun aing boga jatah ti setan deui. Jadi pas setan teh pajurig-jurig. Jadi kapi eta teh kapi dulur tah jeung setan teh. Tapi lamun dek bahas kitu moal daek ya. Kalau jelema karya rata-rata ngajak urang sabab sieun paciweuh karyanana. Sok aya rusuh lamun teu ngajak heula. Masya Allah, atuh dek nang atuh geus bacakeun manaqib ge, dek ratib ge, dek karyaan teh. Gitu nya. Baca ratib kurang antum dirinya. Manaqib marhaba kalinya. Eta ngan kudu wae di anu teh. Kudu wae geus kita ge. Mun teu kana disentak kana jawab sia teu ngorok aing. Ke aya sasalaheun saeutik. Tuh nya teu ngorok aing keneh wae sia mah. Akhirna aya we tah keteng peupeus kadina teh. Sasalahkeun keteng peupeus teh emang rek waktuna murah. Anu si dari kade. Mun aya ieu itu teu ngawaro we urang tah. Geus disalahkeun. Disalahkeun. Aya jelema nu keur goro ima nyata bukti ima nyata abi nyaksian. Begitu goro kan goro teh meureun nampol batu. Begitu nampol batu ya nyerelek batuna ieu kana leungeun. Nyerelek, begitu nyerelek naon kitu cek kalibun kieu. Tah meureun teu nyuguh memeh goro teh. Kan pika kitu kaum ditontangan atuh. Lalu hubungan apa ya jeng kudu nyuguh kasapu kurang butuh susugahan urang ge. Urang ge butuh kopi sarua. Ge nya listi eta kitu sok nyala kitu tah. Sok nyala kunaon sok hayang bener sorangan. Gitu. Aya main teh salat mah. Oh we. Oh urang disasalah. Ngadat atuh. Ngadat. Coba kurang salah bener aya nu kieu nya kurang bedakeun. Nah, salat cuma kafir gitu. Lagi gitu ya. Sih, saya hati-hati kan yang loba tah. Loba kan ya. Wis dari habis ingat punten para jamaah sadayana, punten lain orang ulah ngawaro kakolot tapi tingali ieu teh apakah nu meunang apa teh ilmuna. Kitu tah. Jadi atur ku agama teh urang teh. Mana ilmu anu meunang, mana ilmu teu meunang. Atuh kan diatur. Urang dek ka mana berobat, ka saha dek berobat, nah diatur ku Allah. Diatur urang. Hukum syariat kan.
Nah, eta lajang bejang jauhkan anu eusina lain doa, lain sebutan-sebutan anu aya berkahan, eta hukumna haram. Was mudah-mudahan dijauhkeun lah. Anu katujuna nyata zil teh gosban ai gosaban mah benda atawa tulisan kilasimat anu dipake kekuatan hewan pikeun menangkeun warik. Jadi tulisan-tulisan kilasimat anu dipake kekuatan eta mah jiwa pikeun menangkeun warik seperti ditulis yo maneh dek tinju. Yo, ulah kaula dek dibere ya. Khusus supaya maneh menang dina tinju. Ret. Tekati dibawa we urang teh dek tinju ya. Menang jadi hebat jadi kuat eta harita keneh. Sihir. Jelas ini. Sebab eta mah khusus dina sihir gosbat mah dina gosbat eta mah pikeun kekuatan jiwa pikeun menangkeun warik. Oh, yuk kemana ya? Bawa di tulisan. Coba mana dek gelut mah, sok ininya. Urang teh begitu gelut, batu mau bedog. Tenderak urang, jiwa urang, hebat berarti urang. Ayat tulisan eta tah. Gosbat ngarang. Sihir. Nah, tegosbat aya deui istighdamah. Ari istighdamah mah anu ngabujangkeun kana bentang, kana jin, kana ruh anu gaib. Ieu nu bahaya ya. Nu bahaya ieu. Istighdamah ieu mah nitah marentah kana jin jeung roh-roh. Pas dia urang siapkeun menyan si gede, kitu menyan teh kira-kira segede baskom ku urang mulai dibelum. Begitu belum bah, ieu incu teh bah hayang lancar. Ieu incu teh bah hayang sukses, hayang boga imah, hayang boga mobil, tah ieu bah kopi pahitna. Ecek mbah teh Aisyah ari hayang boga imah megah, hayang boga mobil alus sia tibang mere teh kopi pahit, kain teh. Aing kedekeun hees berbekon pahit gitu ya. Gede lah nggak muhim tak dirinya nggak istidamah dah karena ruh anu goib anu memang tina roh tina roh nggak gusti lalu bener bener laksana deh bener mbah teh mere barang balik tuh waduh langsung sukses eta usaha langsung maju gitu. Anu tadi bangkrut bensinnya jadi melit Pertamina maju dah bener wajib ya mbah bener gua agak mbah ya wajib Masjid Embe mendingan masjid Embe yang masjid pemajikan gitu saja gitu dah sekarang saya tahu kalinya gitu, nyata diri ya. Kada istirahat itu, ngakodam jadi orang ngap pembantu. Jadi orang teh ngap pembantukeun kana ruh dimuhitna si ruh teh. Mantakan lamun jelema biasana qabul jeung teu qabulna eta kumaha galib-galibna. Mun jelema biasana ya ieu punten ya, ieu dina perkawis tukang baran biasana. Biasanya jelema anu aing kubaran yuk, urang tambah itu yuk. Tambah mana? Tambah itu tuh, Bang Buntung. Gitu maka teh yuk, Bang Buntung. Gitu datang bah. Ieu aya saya mah kalau mah uing bah, uing teh datang tambah. Ieu tah nyanggakeun bah. Kopi pahitna, kuehna kitu cek bah teh atuh kurang keneh surutuna can aya. Gitu tambah deui ke surutu gitu. Bisong Ngan kieu bah teh lamun ieu hasil bah ieu mah hasil ieu mah engke bakal begitu bakal ieu bah kitu lobana mah kitu jelema teh
Mencit domba wetar kusab hasil maksud mencit domba di kuburan menang teu? Teu menang. Tinggal ingat kitab Ahkamul Janaiz. Ingat ya. Mencit domba kan domba mencit domba di kuburannya. Mencit embe itu embe. Enggak mulut Mencit embe domba kuburan. Ulah pun lamun di Imam Batur teh mencitna di kuburan wae. Gitu tetap cenah ieu mah hasil mbah jadi payah mbah itu hasil jadi payah mbah ya tetap kuluna dikubur kan. Liga kita tah lekikeun ka huluna dikubur coba eta teh kanaon tuh batur ge resepkeun kana eta paros ge hayang bulu domba teh kitu kajenting atuh itu kajuri ge mere Juri dapat masuk. Jelema. Jika kita tak istirahah. Nah, istirahah termasuk karena jin. Urang biara jin ya. Urang siap punah. Jin jadi mah. Sia jin. Aya macam-macam cekek we. Kira-kira tegeuleun kain cekek teh jin. Eta jin teh bener nyekek daekeun ka batur. Istidamah tah. Eta haram kada istidamah. Aing boga pipiaraan jin, tinggal itu jin aing loba. Di mau bajin lulu. Itu sayangan. Tenang aya jin di main kabeh. Di istidamah kurang ya jin pembantu jin teh ya jin. Tuh aya paros. Itu cekek paros. Cekek ta paros teh. Ukak gitu tak. Eta istidamah tak. Istidamah kare. Sing paeh jadi sieun lain paeh pada. Kalau ae. Kalau mun teu ngaji mah mun pisan paeh lah. Gitu. Oke deh, salam teh ngaji salam. Gitu. Pak Ros nyogok kan. Eta istidamah kare. Jadi bahaya kalau istidamah. Sieun ada kerajiannya. Jadi loba kada jin teh. Beusi hayang nyaho jin di mana ayana? Hiji di imah. Kadua di kamar mandi. Aya teh kamar mandi. Tuh, para sudah kamar mandi tuh, tinggal jauh. Ijingna itunya. Oh, ijingna di kamar mandi. Iya na turunna. Di kamar mandi mah harus gaya tah, Bang. Kau bikin kiriman lah nya. Antong. Hari kiriman ka itu ah. Oh, mana tara salat subuh tuh dah. Salat subuh tuh. Lalu tuh salat subuh kiriman ya. Entah ke sini. Kayak minta nomor deh Kang. Alusan kene sieun atuh daripada salat subuh mah. Nah, istidamah kadeta ulah sok miara jin kade ulah komo jin diasupkeun kana botol mah. Atuh kumaha jin diasupkeun kana botol. Kitanya sok loba paham gitu mah ya. Ucus tinggal urang asup kana botol. Daek ini bohong teh. Parupa dengan teh. Parupa kade. Itu urang teh kusab kurang akidah, kurang tauhid, menyotohi bah. Sok aya jalma tuh. Begitu datang ku cek juga ahli naon talen ahli hikmah dan kudu beurang. Aya ahli naon ngaji beurang. Tinggal itu, bor maneh mantak kiri tak mah atuh mur dina motor maneh tuh aya jin. Nah motor eta nyahun jin eta aya jin dina nyahun jin. Gitu, jin teh make kopiah bodas tah. Gitu. Pakai baju koko. Eta ganti dari eta rupa-rupa geus rumah-rumah, geus eta nepikeun kita. Isti urang teh dek naon atuh. Da kala eta istidamah geus benerkeun diri urang. Benerkeun hubungan urang jeung Allah. Benerkeun ring kitu geus. Kabeh ge aya jalan kahirupan mah kan. Tong rupa-rupa. Ini ada merah jin ya resep juga teh. Resep cek saha resep. Aya jin mangke lelak-lelak nya ka jelemaana. Gitu. Sing hati-hati sok aya carita kieu. Aya jelema. Salakina balik. Begitu balik kan di hadapan ayat tangkal seng. Tangkal seri ada di mana? Teh barang, masih mana ini? Hei bang, kacau, masuk. Cicing we aya teh di hadapan tangkal seri ini. Jam 11 jam 1 penting jam 1. Gitu asup. Air kunan pabagitana air jeruk.
Majikan eta tanggal seri saha eta. Pilihan sih dah ya kan. Loba eta kajian gitu loba. Matakan urang sing hati-hati lamun cara mangkat imah urang teh. Lamun asup ka imah asalamualaikum gitu tah. Mun urang teh lamun dek nutupkeun pantau kurang bacakeun kurang kitu pikiran heula gitu tah. Ngadoa heula titipkeun ka Allah imah urang. Titipkeun ka Allah pawajikan urang jeung anak urang lamun dek ngangkat ka mana-mana gitu. Supaya tong aya gangguan kali. Mantakan urang geuning lamun salat kitu nya sakayanya misar waswasil khannas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas dina jin jeung kade jin sok waswas teh sing hati-hati deh lain kira kade urang ngabenahan kurang gitu guys eta istiqdamah termasuk naon deui termasuk istiqdamah teh jelema anu ngabogaan hipnotisme nah hipnotis jelema teu sadar atuh hipnotis ujug-ujug oh leungit gelangna oh leungit di bangku kulit toel di tak toel di kadieun eta HP-na kadieun eta emasna diberekeun tah dihipnotis teh bila kailaan sadar kamana ya HP wing dosa ta jelema kitu kade sihir eta sihir mau menang ampunan Allah takutnya semua nah eta lah istiqdamah nu kasalapan sihir teh sihir khawasi ai sihir khawasi mah ieu mah anu ngagunakeun makhluk syaratna aya ittisal atau tapi aya irtibat seperti kumaha seperti kieu batu paneker eta dipake ngalaseun eta teh aya ittisal teh aya sambungan aya kodrat alam wih mana hebat si batu eta bisa ngaluarkeun seuneu nya dikeceraskeun teh keluar sana eta ngaranna irtibat ittisal eta mah lain sirkuasi kan kitu mah kusabab kusabab aya sambunganna contoh kieu urang buka batu ya ieu batu barangna di batu ieu batu teh khusus paragi ubar kabuhulan ngan aya ittisalan begitu jelema kabuhulan bener diasupkeun kana cai ngan caina diinum aya ittisal ngaranna aya irtibat ngaranna eta mah halal tapi lamun saumpama teu aya ittisal dan irtibat eta mah haram sirkuasi kitu sirkuasi awas hati-hati ada nu ke-10 terakhir mah wafat atanapi aufa ari wafat nah seperti kieu seperti huruf-huruf Arab tah atanapi asma mubarokah wafat seperti urang mun dina sebuah kasan kana ya wafat eta mah halal meunang malah mah ieu teh padamelan Imam Ghazali kade hati-hati wafat mah isi mah eta mah padamelan Imam Ghazali beunang halal kitu mah halal kade kitu ngan ku kituna hukumna kumaha tujuan nu makena seperti kieu urang ya wafat make wafat begitu make wafat nan tujuanna dek naon dia dek jangan nipu ya haram eta mah tetep kajenting make wafat kajenting make wafat tapi lamun teu make wafat tapi tujuanna halus eta mah halal jadi ditinggalina tina tujuanana mun tujuanna teu bener kajenting make isim make wafat tetap haram namun benar tujuanana mun bener mah halal da pesal Imam Ghazali ge sok digunakeun gitu nya
Nah, upama pikeun anu dilarang mah syara eta mah pasti eta wapeuting teh haram sesuai dina kitab bahwa Idul Makiyah. Dina bahwa Idul Makiyah halaman tah 14 nerangkeun tentang wafat anu eta wafat teh tujuan anu dilarang ku Allah ngagunakeun wafat eta haram. Guys, eta dina masalah sihir. Sihir. Urang terus ya. Jadi bahwa dina pentingan nisfu Saban jelema kabeh bakal diampura dosana ku Allah terkecuali jelema musyrik, terkecuali jelema nu boga sihir tadi. Sihir. Terus au kahinan atawa jelema anu ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu cuma tukang ngadu-ngadu atau provokator kan ya mesti lalu tukang ngadu-ngadu gitu si anu itu si anu ngadu-ngadu itu ngomong pasti abatur diadu-adu tahantam lu gitu lalu bertobat ke Allah wah menang maghfirah Allah dinyata penting au musahinan atarapi jelema nu dendam aing guluh masih anu teh guluh keneh tetep pusingan ka sana teh kitu dendamnya hatena dendam penting eta lamun teu istighfar ka Allah moal dihampura dosana ku Allah jabani deui manuk dendam ka paros kabeh domba anu ditajam ku paros dendam ti kayeuna kitu ya dendam loba kada jelema nu dendam unek-unek dia boga unek-unek ngan unek-unek terus gitu kesel kesel ngan hawa teh kesel gitu Gusti lamun kesel kare tanya hawa kesel teh kada mending lepaskeun lah aja teuing atuh urang lepaskeun kada teu boga kesel teu boga dendam keneh urang pa dicarekan ku batur keneh gitu keneh urang dendam bahaya kada urang unek-unek boga teu unek-unek bahaya matakan tobatan ku urang lepaskeun hati urang tina kakesel jeung kadendam menang maghfirah ti Allah tah penting eta Gusti nang abut pina homron atarapi jelema anu nganggerkeun nginum mabok jelema nu mabok ya kitu para si pernah kan mabok kecubung kitu teh eling-eling tukang angon atuh tukang angon kemarin mau kecubung gitu tah gitu baik dicampur kayak bener jadi tai domba gitu tai sapi gitu kecubungnya gitu kada tah lamun jelema tukang nu nganggerkeun nginum tobat ka Allah penting eta maka moal menang maghfirah Allah moal amusiran itu ala zina atanapi jelema nu nganggerkeun kana zina terus zina teh teureun resep dak resep moal menang maghfirah Allah oh nya zina mah henteu ngan resep ulin jeung awewe dina naon resep anu jaipongan teh aduh dengan tageus awena masyaallah tinganan eta jadi tobatan ka urang mah menang maghfirah Allah eta sing hati-hati gitu au akil riba atanapi au akil riba jelema anu ngadahar harta riba masyaallah tinggal jelema ngadahar harta riba anu nyokot ribana anu nyaksian dina ribana anu nuliskeun ribana asup tah kana golongan riba eta teu menang maghfirah ti Allah penting eta lamun teu tobatan dah Gusti Allah moal rata-rata di urang ya Gusti eta karunya mah emang geus ngariung-ngariung ieu mah tanya aya sumpah nasabah eta sumpah nasabah aya sumpah nasabahan gitu ya sumpah nasabah ini gede Gusti dalam lepaskan eta tah lepaskan tobatan kurang bakal menang maghfirah Allah tapi lamun teu lepaskan teu tobatan tetap teu menang maghfirah ti Allah sadaya
Jabal lomba. Allahu Akbar bangga jadi miskin agung dina eta riba teh jabaina manggeus merajalela ka mana-mana riba teh geus dimenang-menangkeun rasa maneh daah cenah kabutuh kitu tah ngarariung terus nyarepet duit ke nginjem ka sakil balikna leuwih gede di sakil itu masyaallah tinggal nginjem duit kada lepaskan kan lepaskan untuk dilepaskan mau menang maghrib Allah lepaskan au akil walidain atau jelema nu doraka kanu jadi kolotna doraka kolot jelema penting eta mau menang maghrib Allah tapi ngajadikeun kolotna si orang dia tukang nyarikin kolot itu Gusti lagi. Astagfirullahaladzim, mungkin Gusti. Urang nyarikin kolot ye, gitu doraka ka kolot teh, nitahnya ka kolot teh marentah, sing hati-hati kade, ka kolot teh nitah, gitu sok aya gini urangnya sok aya gitu anakna gitu sok nitah ka Pak itu tuh. Tuh gawe itu kayak itu tuh gawe pakai kotor itu hantem ditunjuk eta kalau tak tunjuk diparentahkeun kita ka itu doraka eta anak hirupa susah bakal susah kade kunci kabagian aya di kolot teh matakan kurang kolot aya keneh penta doana lamun jarahan kurang kakuburan anak bismillah baca kadang kurang boga kene kolot baca terus kurang kadahar rezeki urang kadahar kurang perhatikeun ka kolot urang diperhatikeun kudu jadi anak bahagia ta anak penta doa anak urang kolot urang masyaallah lamun kolot didoan ka urang bakal lancar kabehna lancar usahana bakal lancar hirupna bakal lancar bakal ngeunah bakal nikmat dan kira kadang mantakan disebutkan gini ridallahu fi ridha walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain ridona Gusti Allah tergantung ridho kamu jadi tinu kolotna jeung benduna Allah tergantung bendu kolotna lamun urang ngajadikeun bendu kolot ka urang cilaka urang salajeng atuh dipika bendu ku Allah lamun kolot urang ridho ka urang Allah bakal ridho ka urang lamun Allah ridho ka urang naon sih anu tika hayang ku urang bakal ngeunah urang teh kalimat moal sisut moal urang teh sisut teh belum loba doraka ka kolot teh kira-kira ya itu paras pan geus katinggalian doraka ka kolot tepat tapi musikeun ya ngan dipeta we bandana kitu kadang-kadang menta Gusti lalu kadeta istimewakeun kolot urang bakal diistimewakeun ku Allah istimewakeun mun kolot darekan rezeki mah geus lah alarinya itu hese eta Gusti lalu eta tah urang kunci kasuksesan aya di kolot teh eta urang doa au akil walid awin namami termasuk jelema nyeta au kahinan teh jelema anu ngadukun tadi au kahinan jadi au kahinan teh jelema anu ngadukun kade jadi jelema anu ngadukun maksudna mah anu ngadukun jelema lamun berangkat ka dukun au kahinan ya begitu berangkat ka dukun eta begitu berangkat ka dukun dek eta ubar ka dukun tujuanana 40 poe salatna diterima ku Allah lalu ka dukun urang nyaho teh dukun kumaha dukun teh anu teu ibadah ka Allah salat dukun ai samping dipake kopiah dipake teu aya kurang wayana ieu minta ubar ya kurang Bang nyeri huntu salat teu ditarima
dosa karena sing hati-hati loba dukun kan. Dukun gampang gini dukun mah. Dukun mah kan. Hati-hati. Oh kahinan teh ya. Taina nami awin nama ngadu-ngadu kan. Ngadu-ngadu. Au qati arami atanapi megatkeun tali silaturahmi. Megatkeun urang jeung lanceuk urang pasea begitu bahasa aing teu hayang deui aku jeung sia megatkeun tah begitu megatkeun moal menang majurat ya Allah urang jeung mamang urang begitu aing kesel dami aing kesel ka mamang teh kitu ka mamang ieu urang dipegatkeun lah baru teh rek datang seut moal kajen geus teu hayang deui mah megatkeun tah moal menang majurat ya Allah hati-hati tah hati-hati. Atanapi kawa urangnya, kawa urang. Tuh hayang aingna, oh jeung wa naon wa kos kitu pelit di wa teh. Cara hayang aing mah bereuting lah. Mali aku ieu poe menggatkeun silaturahmi ya. Moal meunang maghfirah Allah. Atanapi adi jeung adi ya. Adi urang. Menggatkeun kurang adi urang hayang aing jadi teh. Gitu tegerahan aing pusing itu mending geus aya mah istain dulu deui megatkeun ikatan silaturahmi maka temenan maghfirah ti Allah masyaallah uing mah ieu kesel ya akibat warisan teh ahli warisan teh kabagian dipinterannya modal Kang Udin ya bisa wae teh mah Udin mah akur Udin jika aya paros mah akur gitu kade kudu akur kade eta mah sugan dek kumaha terserah nu penting tetep dina hate mah tetep kudu aya ngejandek silaturahmi sakitu ulah istilah dina hate aya dek megatkeun jeung saha jeung dulu jeung sajaban kade ulah tetep lamun jelema teu nya megatkeun ikatan silaturahmina maka moal menang maghfirah ti Allah pasti ingat fa inna haula illa yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku lamun jelema eta kabeh dina eta nu boga sihir anu ngadukun anu eta jelema nyaeta di mana anu dendam termasuk anu ngalanggengkeun dina nginum mabok termasuk ngalanggengkeun kana zina jeung kana riba jeung kana nganyeri kana hate kolotna jeung jelema anu ngadu-ngadu jeung nu megatkeun silaturahmi lamun eta jelema penting eta teu tobat ka Allah teu ninggalkeun tina eta hal maka moal meunang maghfirah ti Allah kudu pegatkeun heula kada ujuk tobat teh aya geus tobat teh nyarikeun deui geus tobat teh nginum deui geus tobat teh zina deui eta mah teu meunang atuh pos Bang Udin tempat tobatna gitu geus akur musuh deui eta gede lalu hese nya urang ngaranna jeung dulur ngandro wae teu ngarti kitu cenah akhir zaman mah jeung dulur asa kundur jeung baraya asa paya asa paya jadi kitu tah cenah jeung dulur asa batur kita jeung baraya biasa kitu dulur sa indung kitu tah padahal tetep dulur kade hati-hati kade hati-hati pada zaman sekarang. Insyaallah ia pembahasan dina nisfu Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan para jamaah sadayana dina nisfu Sya'ban urang sadayana mudah-mudahan singkiasa ngabenahan mana urang ngabenahan hati urang bangga ngabenahan hati teh geuning para jamaah sadayana melalui urang pengajian urang nuntun ka Allah dinamunya ayeuna mudah-mudahan urang singkiasa ngarobah jiwa urang sing ngarobah hati urang menuju ke Allah, menuju keridhaan di Allahnya. Kalau hay mesti ada pertanyaan. Aya Kang. Nah, ini masalah dulur anu ngadat teh. Jalmi. Ale. Jadi imam teu akur jeung dulur aku mah teh. Jadi imam. Teu akur jeung dulur na. Akur jeung dulur. Apa orang jadi imam? Mau maju. Iya. Iya kira-kira umpanya Isa ya kalau paneh. Parah. Saya sunama
imam dina imam teh memang aya anu teu meunang termasuk anu pikageuleuh ku jamaahna kitu tah. Aya kade memang hukum-hukumna eta teh. Kan ari eueuh teh ada kumaha atuh Terpaksa ya. eueuh teh mah eueuh di nu beresan mah kitu nya. Kadang-kadang urang sayang gitu. Sayang teh maksudna anu sakira-kirana nu teu dipijelah ku batu gitu. Eta bahaya ke kana kahusuan maung, kana kahusuan. Gitu. Aisyah mah tetap sah soal tetap. Aisyah tidak sama tetap sah. Gitu. Ngan posisina lamun aya imam dipikageuleuh ku jamaah eta dengan kat amal ibadahna di bangsa kadar dirikeun kana luhureun sirahna. Gitu. Kita sing hati-hati mantap. Hati-hati. Gitu. Sabab kunaon? Sabab menentukeun teh kahusuan mantak ngaganggu kana kahusuan. Komo lamun cara bahasana imamna imam fasik. Kitu fasik. Bahaya. Imam fasik. Bahaya. Nya kitu oge lamun eueuh deui eta eueuh deui kumaha? Kitu hari aya mah lebih bagus ya lebih bagus. Tadinya tadingkeun nya wadina. Misalnya sih kemudian waktu itu saban kan kemana waktu ke masjid awewe lalaki budak tasang beres hadiah beres ngaji teh pasok di daraan di jero masjid menang teu jadi kia lamun dina masjid fungsina pikeun ibadah kade masjid mah ngobrol dunya ge teu meunang di masjid mah kade tong sok ngobrolkeun masalah dunya di masjid ke beusi diteangan ku si Haris itu ke si Haris teh neangan tah ka jelema anu sok ngobrolkeun dunya di masjid kumaha lamun anu dahar di masjid terus ngaremeh ngotoran masjid teu meunang mendingan kena lamun dek mah geus di pelataran di luar tong di jero masjid lamun dek diskusi saban teh di luar tong di jero kade nepikeun ka kotor-kotor komo budak papan paribut angeun gitu ka mana mah teu nyocok ka mana teu nyosa mana mah ih gimana ge hantem we nah beusi ngajaga eta kebersihan masjid jangan tempat leuwih maslahat di luar atuh gitu lebih bagus deh di halaman itu dina karpet tapi karpetnya eta mah dek paribut dek dordar sugan eta mah dek sugan dek paciweuh teu pikeun ka peupeus piringna kitu mah mantap motor masjid teuing tapi lamun geus dupat dina jero masjid beusi ngotoran kana masjid teh eta lah bahaya bahaya tah bagus sama di luar berarti luar tong jero masuk di jero masjid teu meunang barang jero masjid mah ih itu dia garengnya ieu anggar we amil lagi kitu imam lagi barangnya haram aya di bawah atuh ecek teu meunang pabahas teh kana marah gitu ya beresan tadi santai orang bawa keluar musyawarahkeun deui orang di luar atuh leuwih ngeunaheun gitu jadi beran dek di halaman dirinya dari orang pan galita kudu aya kadaharan wae gitu padahal kadaharan mah kieu di luar atuh di jero teh mah kadahar di jero kadaharan di luar ngaji asina di jero kadaharan teh di luar gitu tah di waktu dahar teh di luar saya nama dakil teh mah berdatos maghrib atau kagok isya di salat isya heula ke dahar tah karek di salat isya gitu datang ke nana gitu kan urang apa lamun sangu kowe teh kan kurang afdol hadiah teh gitu kalau orang belum bicara teh afdol kira gitu kita afdol gitu ya gitu padahal enggak ganggu oke gitu ya boleh ki urang tawasul ya enggak ganggu kalau udah itu gampang gitu ya cekapnya ya pula pada jamaah sadayana insyaallah kita urang lajen tadi karena pembahasan bab puasa deui dia bertepatan berarti ending mah tahun bisa ending berarti orang terus disusaban tah sore nanya pentingnya biasa orang naos gitu naos berarti malam Selasa pas malam Selasa itu malam Selasa malaman 15 nak jadi malam Selasa isu kan malaman 15
Kita wangi kemis wangi Jumat, kurang 11-an siapnya. Mudah-mudahan orang doa insya Allah dina dinten kemisna wayana barantosan kurang siapti nyembeli karena sakit dan ke-11-an kurang doa Allah mudah-mudahan ini sing aya rezekina, sing aya milikna sararea itu da aya sapi mana mah geus aya kitunya tapi pada kita beureun duit pamain. Itu tapi kita insyaallah mudah-mudahan aya kitu puasa. Eta Mang Jamal naon Mang Jamal apa? Lebih kita Karawang Di jalan. Oh, di jalan ke bagian ungguan Umi nanya. Kurang doakeun mudah-mudahan Umi dan Mang Jamal sing disiapkeun ku Allah. Amang Edo nya Allah sadayana urang nu bersangkutan jeung dulu jeung sadayana pilihan kedalang mudah-mudahan sehat sadayana insyaallah. Cekap para jemaah sadayana hapunten wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.